Ningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula teh eta teh utusan Dasamuka da buktos nama di urang mah teu aya. Ta ieu salarasna kakang anu seueur kapangaruhan ku pihak Dasamuka. Da kaula mah sakedik oge henteu kagungan gaduh pikir dengki ka salira. Kaula oge da puguh keur ngeunah-ngeunah ujug-ujug sumping salira ka kaula ngajaweng anu temahna kaula disiksa ditajong teu masihan kasempetan pikeun kaula ngajawab teu pisan masihan kasempetan pikeun cara damai tak kumaha sakitu Kang mugi akang sadar we kana kalepatan ieu teh urang teh anu ngadudomakeun tingali marayat we anu kiwari Laratungara wayana urang beneng teh geuning anu ruksak manu dihanap atos we atuh kulan yakin ieu teh nganu harti hasilna pihak katilu anu ngadon-ngadudomakeun antara dulur jeung baraya urang pada salametkeun nagara sareng bangsa kaula mah bade ngabantu teh hak panuhune da ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira cilik putih celak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula tapi aibeh dieunahkeun kaula teh direbut bari jeung ina waktos ieu teh pun bojo oge dugi kakagungan putra ti salira kaula sadar kana eta sawios da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur mung dina waktos ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran we pulangkeun deui pun bojo sareng kalungguhan hawatos ku nagara sareng ku bangsa dina waktos ayeuna hop sigrap gila-gila ya nafsu gila-gila ya aya kadua sadar geus puluhan tahun aing ngarti pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula nguntuk berenggalawan aing dina harti musik-musik ulah manik ngagugakeun macan doru gablek ka kejos gablek ilmu naon sia sok kurang abeunkeun jeung aing ha ya rupina bade ngeureuyeuh deui we dina waktu di luar sia kulajar mangga diantos itu liang guhana teh leres mudah-mudahan pun anak dua nana ya sareng seku jalan ieu ke kaula teh hilap di hidup kakasih teh kaula pun kapi jemawan
tapi jemawan Daud ya dulu jadi dua kubu ayeuna teh penentuan pina lamun dina bola mah nah habak anu menang teh bakal Sugriwa atawa Sobali dua penganut di sabulah-sabulahkeun penganut Sobali bulah ditu penganut Sugriwa bulah dieu geus siap mawa bandera masing-masing nangtukeun nasib mana nu eleh mana nu menang benar Kang mudah-mudahan ti sambat ayeuna ieu nagara kiskena tentrem ayem damai sejahtera genah tumanina merenah subur makmur we kitu parantos kala luar Sugriwa sareng Sobali nah geuning besarimag numawi kapan Rayi Raka teh numawi mana Sugriwa mana Sobali ieu teh doh nya deh joger palas ya suara kenal ya hidup Gusti Sugriwa hidup Gusti Sobali hidup Sugriwa hidup Sugriwa ayo Kang Usman lawan dua panganut masing-masing eyah-eyahan ai dewek malebah dieu mah netra dek mah dek lalajo mana nu bener mana nu salah non golongan nya ngabandungan ngan doa nawe mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan amin kade jang ulah hareup teu ijang jang pun lanceuk masih cepot jauh menang jodoh we jeung lutung Gusti Sobali ayo maju Kang lawan ningalaka jadi lieur gitu anu mana Sugriwa anu mana Sobali cepot tuh dunungan dewek masyarakat dewek datang di tukang dekara saeun atuh yo cepot sakitu raran cepan Kang teh uninga teuing ka abdi sabab dina bau kelekna kanginan tah aya kitu mangpaatna bau kelek teh elah ampun kan karunya aing nu lumpat ka dieu teh eta teh dah nya urang taroskeun aya gua Wah. Dia antos bade ngabantoskeun teh kumaha ieu teh. Anoman, kaulan. Geningan diantos-antos bade ngabantoskeun teh geningan teu aya diantos-antos teh nu. Hapunten.
kaula teh ieu teh ningal salira sareng tuang raka teh kunaon bersabulu sarupa bok bilih melengkung bekas nyalahan umaha upami ngange ciri we atuh dina waktos ayeuna kaula make ciri janten salira acan ngabantosan teh ku sarupana hese milih hiji di antara dua teh hese atuh da jeung nyana da sarupa pisan ieu teh nya sarua pada angka 8 kumaha upami salira ngange ciri bae dupi cirina wayahna kedah ngange dangdaunan we beungkeutkeun atarapi selap-selapkeun dina sabuk sing rapih sae kitu mah los bangga upami kitu awas anu mantap Senah mas tisobali magis boga anak kaparantos saha ngaranna ngaran anak tisobali da sami monyet nya ieu mah ngaranna pami telepat masih kastop